mata kuring mah dihina moal ngalawan, diledek moal ngalawan. Nah, aya Allah nu bakal manglawankeun. Mata hirup tong coba-coba nyiwit, lamun mung diciwit, tong ngahina mun mung dihina, tong mitnah mun mung dipitnah, tong ngaledek lamun mung diledek. Bandungan hirup ku ibu, lamun ibu dihina, dicaci jeung dimaki, teu kudu dilawan. Suatu saat si itu ge bakal aya nu ngahina jeung nu ngaledek. Tinggal ngaliwat we urang. Lalajoan ku bapa tuh aya buah-buah buruk, teu kudu dieneuk-eneuk, teu kudu dipetik, teu kudu diala, antosan waktuna murag sorangan. Capek-capek urang ngagugulung buah buruk, bro. Tah nu sik-sik meuli sulit ate goreng pucus geuleuheun ka urang, rujiteun ka ibu, ngewaeun ka ibu teh eta teh buah buruk. Karena nahaon dipetik dihakan moal, kalah ka racun mending antep nu gelo kitu mah. Bener pan cing lalajoan atuh tina hirupna kitu.